Wih ti dieu omekeun. Jadi berkah maulid Nabi mudah-mudahan urang sing disaroleh-sarolehakeun. Eta utama nama. Pamuda semangat ngararajina. Pamudi semangat kana ngajina. Masalah masa lalu tong dipikiran. Keundak jelema oge boga masa lalu sing kuring lain jelema soleh. Lain. Tapi urang kabehan keur diajar soleh eta. Nu dibawa ke akhirat mangan dua amanu wa taqau iman jeung takwa ka Gusti. Ayeuna ibu boga iman nu gede bakal diganti ku kuburan nu sempit. Boga baju nu mahal bakal digantikeun ku kain kapan. Mobil nu mewah bakal digantikeun ku karanda. Naon anu kudu dibanggakeun urang ka Gusti Allah. Yuk urang geura balik ka Gusti Allah. Kudu geura balik ka Allah, yuk ibadah ka Gusti Allah. Sanajan ibadah urang teh can manggih karena cuma ninah masalah salat urang ditarima atau henteukeun bae da urang mah boga Allah nu nilai mah lain batur. Pangarsa abdi teh isi ente ka pangajian teh bisa diomongkeun keun bae diomongkeun mah pe urang teh boga dosa teh murulukan cina manehna we nu boga dosa. Urang lamun ngajakan ka batu ibu, lamun boga tetangga ajak ngaji, lamun ngajak ngaji lain kanu osok ngaji tapi kanu tara ngaji ajak. Ieu berkah muludan teh supaya diri urang teh disalametkeun ku Gusti.